Pas dibukakeun teh presto aya daging bersemayam geus bulukan dituluykeun di mukaan beas nang pamere nyangu we langsung geus nyangu teh ngumah kompor nu geus buladi. Alah besti awak teh meuni asa ringsek eta karak balik gawe geus ngenong 2 peuting di pagawean karak balik ayeuna nepi ka imah teh paburisat imah teh meuni bentukan. Tadi nama balik gawe teh arek bebenah heula tapi anu hayang mie cenah jadi we ngulubela mie pas mukakeun presto teh besti astagfirullah ieu daging menikat bulukan kieu ieu teh rendang besti nah jadi bulukan kieu nya. Karak inget tenana teh besti tilu poe yang lalu samemeh mangkat gawe samemeh ngenong teh ditinggakeun si rendang teh diasupkeun kana kulkas diantepkeun we di dinya. Jaba lain dagingna hungkul besti jeung si buras-burasna bulukan. Aduh ampun ting besti imah alamat teh meureunan dipikeun. Kela samemeh micieun eta si daging teh nana teh rek ngasupkeun la mie karak we belewarkeun alungkeun ka belah handap lah kege aya ucing. Tuluykeun we ngangkut beas nang pamere ieu besti teh pamere ti desa menang 2 karung lumayan nya besti heueuh sakarungna 10 kilo mun dikali 2 karung berapa kilonya lumayan we 20 kilo. Mun teu salama besti menang beas gratis kitu ka 2 kalianana tapi poho deui nu kahiji mah iraha nu ayeuna we nu diinget teh. Samemeh gagawe nu lain teh rek ngasakeun heula mie besti mending geus kekeleuweuhan mamah geus jadi can kedeung heula tungguan urang asup-asupkeun heula kana piring. Biasa besti lamun misalnya budak galing 2 eta mah balik gawe pasti we menta mie tapi teu unggal poe besti itu dibagi 2 heula tapi samemeh dibagi 2 diaduk-aduk heula meh merata si bumbuna teh. Ulupna mah mie goreng besti tapi ditambahan mie gelas we meh loba tah cokot di piring hiji deui asupkeun tapi nu hiji mah ulah loba ting bisi teu beas. Tah besti lamun misalnya geus dibagi 2 kieu mah tuluy dianterkeun geus dianterkeun teh tadi selain beas anu diberena menang oge minyak 4 liter besti lumayan jang stok engke kahareupna. Bener besti minyak 4 liter beas 20 kilo hayu urang tuluykeun nyangu tapi teh nanah mah moal make beas eta nyanguna ge besti di dieu teh aya keneh beas loba besti tapi katemponna mah longsong eta si emer teh. Nyanguna ge moal loba teuing setengah liter leuwih sauprit we ieu pinahkeun we asupkeun ka dinya bisi dioprek budak galing. Tuluy urang isikan geus diisikan mah jepretkeun asupkeun kana mejikom ieu teh urang nuluykeun heula ngumah kompor besti tingali geura ieu teh cara rapal kieu kana tungku-tungku. Mun di deuketan mah besti aslina teh ieu teh kompor buladig mending geus karatan kieu ditinggakeun meureunan mamangkatan loba minyak na luhur kompor meureunan jadi mengkarat kieu. Geus ulah loba ngeluh wae aya mah urang mandian we saeutik-saeutik kosokan emang rada nempel ieu teh si kerakna teh. Bisa panyatenana teh komporna hungkul anu buladig teh besti ternyata jeung kolong-kolongna buladig geus cicing ngantrinya leungeunna ukur 2 jadi we wayahna ngantri sabar. Tadi nama besti ngumah kompor kieu teh dibawa ka cai diguyang di cai tapi dah hoream ngalepas-lepaskeunana geus we na luhur komporna di dieu. Tah di sabunana mah geus beres besti tuluykeun nyokot lap bersih di elapan we teu kudu dibanyur ku cai di elapan ge da bakalan mengkilap mengkinclong. Tapi emang asa teu geunah kitu besti lamun ngumah kompor teu diguyur teh cuma dikieukeun hungkul teh asa-asa teu bersih tapi da kumaha deui nya besti penting mah jang poe ayeuna we bersih teh. Bener teh besti pas diangkatkeun teh kolong kompor oge sarua buladi geuninganan untung we aya sabun jeung elap bersihna jadi we dielap-elap ge beunang di alaan teh. Aya alusna besti ieu kolong kompor teh damparna warna bodas